bala deh ampun nah ingat ayo kita makan teh ini memang sawah teh babang mana ieu salam tapi juga itu yang nama si abah nih bah si abah ini teh sampai lah arek kau deui si kakek guguruan ka aing lah Wes angel. Kita mah teh di bawah di kita kurang udah datang pun janji kamari poe tadi. para kakek ayeuna loba pagawean urang can beres pagawean Atuh kunaon kamari make ngomong rek poe kamari atuh ngomongna poe tadi. Kunaon abah make kitu atuh? Kapan ieu loba pagawean heula anak cewek sabar heula sugih pagawean urang rek ka ditu. Pokona mah teh hayang nyaho abah urang mah teh hayang nyaho pokona mah abah tas bari anu sapoe eta kepedah teu datang kamari ku urang didenda tah. Astagfirullahaladzim mangke teh yang kitu Pokona sapoeun gawe pokona urang teh hayang nyaho pokona mah abah. Si kakek jadi kitu aing mah boga utang jadi bawa utang Bongana abah weh datang poe tadi. Kapan urang mau ka pagawean kakek di dia teh mun boga pagawean urang kabeh ka ditu itu ke urang dengekeun geus nyiapkeun kopi caneut itu ieu jeung sagala rupana urang geus disiapkeun ke abah tapi abah weh datang poe tadi kunaon. Astagfirullahaladzim aing kakek we Ieu urang teh hayang nyaho pokona mah. Kade ta isukan ulah teu datang. Moal datang ya, kepala teh nya mah. Lamun moal datang kitu. Hegan moal datang mah keukeuh warisan teh urang dijual isukan mah. Tuluskeun urang. Astagfirullah ta warisan deui mending datang mending kumaha. Heg, arek datang mah isukan. Arisan mah ulah dijual. Kakek lambangan eta mah anu ulang sebenarnya dijual deui kumaha. Teh hayang nyaho urang mah pokona isukan. Astagfirullah. Urang mah aing kakek bingung ya kakek mah enggak. Lain bingung kudu jawaban. Arek datang mah isukan. Lamun moal warisan kurang dijual. Warisan dijual deui ada kumaha urang coba. Arek datang mah isukan ulah janji di kos ayeuna, poe tadi teu datang. Boro urang sagala disiapkeun itu ieu. Datang pagawean urang ieu masih kana bala kakek tulikan ieu banyak. Hegae teruskeun pagawean abah geus kan kieu. Hegae teh jadi masalah urang mah. Ngan keukeuh warisan dijual lamun teu datang poe isukan. Kayak isukan datangnya. Lamun dijual awas, barisan urang awas. Wah, heg, datang. Bener, janji sia. Heeh. Lamun dijual awas sia. Lamun aing isukan teu datang lamun dijual kumaha? Moal dijual ku urang ai rek datang mah. Da tadi ge urang geus kitu ada si abah rek datang. Ieu kajan teh abah nu ngabohong teu datang. Aing bingung di si kami mah. Lain bingung, kudu bener heula. Heg, isukan kudu datang kade ulah teu datang. Gawe. Mantok Pak uruskan juga mantok heula itu geus aing moal moal gawe deh moal gawe moal ai moal mah dekan ai moal mah warisan geus tong diarep-arep isukan dijual kurang geus jang moal datang kurang ayeuna kana kurang dihubungkan rek meulina moal datang heg kek coba ka heg isukan urang datang gitu heg datang isukan urang gitu kudu kitu kudu jelas arek gawe isukan heg ulah janji kade ulah bohong ieu Mantok lah. Aduh aing. Aing harus dijual deh yang bukan duit segitu suka tanah segitu. Aduh si kakek Allah dia aing kumaha ngatan kanana terus kakek set aduh. Mantok ke kakek geus mantok dah. Bongana atuh kamari ge make teu datang. Tadi diarep-arep ku urang geus siap caneut itu ieu make teu datang. Isukan lamun teu datang rasakeun ku aing ngagencang tawarisan teh rasakeun pokona lamun teu datang. Ulah dianggap enteng aing tah. Nu dianggap lulusan mah aing beki amat di geumda asa di tadi coga do aing kitu mah teu balag teh. Isukan datang nya. Teu datang. Mantau gaing nama lah.